Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing kasadayana urang haturkeun puji saring syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala nu atos masihan kasempatan saring kasehatan nu mana urang tiasa patepang rarai di acara ieu. Hadirin, ibu bapak guru anu dipika hormat sareng rerencangan anu dipika cinta, dina waktos ieu abdi bade ngadugikeun pentingna urang ngajagi kebersihan. Kebersihan nyaeta hiji perkawis anu peryogi diperhatikeun. Sumawonten masalah kebersihan disebatkan dina hadis anu hartina kebersihan sapalih ti iman. Cacak itu kebersihan gampil pisan dipigawe, dimulai ti perkawis anu numawi alit sapertos muut runtah di jalan atawa micen runtah dina tempatna. Ngajagi kebersihan berdampak pisan kanggo kenyamanan urang di kira-kira. Kalawan lingkungan anu bersih, kegiatan anu dipigawe oge bade beuki kondusif. Contona, urang di sekolah, dina kegiatan diajar, ngawulang lamun rohang kelas bersih. Hadirin anu sami lenggah, kacindekan biantara anu api sampaikan tadi nyaeta urang sok ngajagi kebersihan di kahirupan urang. Mergi kebersihan kanggo sae urang diri sorangan serta kanggo dina lingkungan kira-kira. Manawi eta wae anu tiasa abdi sampaikeun, mentah hapunten aya kalepatan, mugi-mugi aya manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.